Sakitu awak teu ngareunah beuheung nyeri ge tapi da ari karesep mangkana jengkol habek we besti. Ari keur teu ngareunah kieu teh biasana mah tara masak tapi boga budak nu gede di imah datang ti pondok jadi urang teh kepaksa we kudu masak. Jeung daharna teh keur meujeuhna teh geuningan bestinya ari budak SMP mah keur meujeuhna gembul. Biasana masak 1/2 kilo oge ayeuna masak hayam teh jadi 1 kilo. Biasana nyangu 2 cangkir ayeuna mah jadi 1 kilo. Ditanya ku urang teh pengen masak apa hari ini? Pengen ayam balado cenah heg atulah ayam balado mah gampang. Keur mah minim bumbu deui teh segala barareak bawang bodas bawang beureum we jeung cabe beureum. Digilingkeun digoreng tapi tadi teh hayamna ku abi dikulub heula we ngarah hanyirna. Ayeuna ieu rek ngagorengkeun heula tempena geus dikeuman ti kamari dina kulkas ngeunah jadi gurih. Sora geus beak ge urang mah keukeuh we dah hayang jengkol hayang dahar nikmat cekeng teh. Urang kecapan we hayamna meh aya warnaan jeung disanten bubukan hiji ngarah rada alkoh kitu. Keun antep hayam masina nyerep heula sina saat heula ayeuna urang ngagorengkeun heula jengkolna. Tuh geuning hayam oge geus asak we besti. Terakhir rek ngagoreng heula kangkung cekeng teh meh aya sayurna. Ari kangkung mah babari danya bawang beureum bawang bodas we uyah pecing. Lila ngagoreng kangkung mah kusang kaseng asak we tong lila-lila teuing nya da teu ngeunah lila teuing mah. Tasek teh geus ararasa kot geus narunguan ti tadi sok geura bawaan ka itu ka hareup. Sarumanget ari urang masak loba mah tuh tingali. Hayang buru-buru ngariung cenah ke heula atuh cekeng teh bebersih heula sok teu geunah lamun dahar bari can bebersih teh. Geus bararesi mah panjongjon daharna oge. Kela poho can nyambel urang nyambel heula nya cicing deui ieu teh tingali coe teh kakak ngeser we cicing atuh. Tuh pan geus aya sambal mah komplit kitu jengkolna aya kangkungna aya sambalna aya. Ari budak jaluh hungkul rek dahar ge kot loba drama tingali ngadon pasea heula. Datang paket kot kaparbut nih itu hayang ieu hayang rek ningali cenah naon eta. Cik ngelehan cete nu gede mah atuh bikeun ka nu leutik. Da kalakakot silih teungeul ampun. Teuing da nu gede ge saruana ieu teh. Nu gede ngeyel nu leutik epes meel kalakakot parebut aing mah hoream tuh tingali nepikeun karek ditinggang ku piring. Cicing sekeng teh sok saruana geura dahar. Nu leutik nanggeus belik nu lanceukna mah cengar-cengir we ayo. Terus urang gerek dahar heula ieu besti meniko teu kuat lapar ieu teh. Lain ieu teh beuheung nyerinya dihantam deui ku jengkol jeung samol dah yang puas aing mah menikot jengkel ieu teh nyeri wae beuheung teh besti. Kota samineng beak sora basa eta beak sora jiga kieu. Jeung teu geunahna teh lamun tengah peuting lilir wae beuheung nyeri awak muriang besti teuing kunaon ieu teh radang kitu.